Mangsa zaman Ramayana rebutan kekawasan tunda tali jeung paranti geus lali katemah wadi nu dibawah hukum lawak rap ngangge pakaian dengan Sugriwa subali keukeuh boga rasa pangbenerena rahayat kata teas jiwa rasa-rasa sirna sang sobali kekeh gelap panemu menutup gamarudah rasa jiwa bebenah laga banget Dewi Tara ngan ngalimba cai socana sobali kasasarampa Sugriwa budi perwasa nganti-nganti tinggal maksa ratu akhir gantungan kesaka jadi kumpulan nafsu sombong Sri Rama gelar Batara manusa nu kapercaya
lan wicaksana. Milampah laku sarakah munganta kabur milampah tindak tanduk nusaraka.